Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Kumaha damang? Tangtuna masih dina materi kawih. Tah dinten ayeuna mah urang bakal diajar ngahaleuangkeun kawih atawa ngawih. Yeay, karaokean. Tah ayeuna urang tinggal heula conto anu keur ngawih. Siga kumaha? Yuk, urang nonton. Sabenerna ngawih teh teu beda jauh jeung lamun urang keur nyanyi biasa. Aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun nalika urang ngahaleuang atawa ngawih. Anu kahiji nyaeta rengkak atawa gimik atawa gerak awak. Jadi lamun urang rek ngawih teh ulah cicing weh. Kudu aya gerak awak disaluyukeun jeung tema kawih. Contona, lamun kawihna sumanget, berarti rengkak urang oge kudu sumanget. Anu kadua, urang oge kudu bisa ngawasa laguna. Maksudna urang apal rumpakana atawa apal lirikna sarta apal nadana oge. Ulah nepikeun nalika urang ngawih, urang poho kana rumpakana. Anu katilu, urang oge kudu merhatikeun teknik vokal. Minimal urang apal kana nada. Jadi ulah nepi ka musik jeung sora urang teh kajauh. Anu kaopat nyaeta artikulasi atawa pelafalan. Jadi lamun urang keur ngawih, lafalna teh kudu sing bentes atawa jelas. Tuluy buka we bahamna ulah era-era supaya sorana leuwih kaluar. Anu kalima nyaeta penghayatan. Rasakeun rasa anu aya dina kawih teh. Lamun misalkan rasana sumanget berarti urang kudu ngarasakeun sumangetna. Lamun dina kawih rasana sedih berarti urang kudu ngarasakeun sedihna. Anu pamungkas nyaeta ekspresi atawa mimik wajah. Ieu ge sami. Lamun urang geus bisa ngarasakeun rasa dina kawih, tangtu ekspresi urang oge bakal ngedalkeun pesen anu aya dina kawih. Lamun kawihna nyaritakeun kasedihan, berarti ekspresi urang oge kudu sedih. Lamun eta kawih teh nyaritakeun hal anu sumanget, hal anu bunga, eta ekspresina oge kudu saluyu atawa kudu sesuai. Tah ayeuna mah sok hidep apalkeun kawih basa Sunda anu kamari tos diposting. Tuluy jieun video hidep keur ngawih basa Sunda. Perhatikan rengkak, penguasaan lagu, teknik vokal, artikulasi, penghayatan, jeung ekspresina.
engke diposting deui media kawi basa Sunda supaya hidup tiasa ngapalkeun. Video hidup engke tiasa diupload dina Google Classroom. Omat perhatikan batas waktu pengumpulan tugas, sabab telat sami jeung teu hadir. Alhamdulillah materi kawi paratos pengse. Tah janten minggu depan penilaian harian. Sakitu pembelajaran bahasa Sunda di tanah ayeuna. Wilujeng tepang deui minggu payun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.